Punten mang bade tumaros pami Roup hartosna naon. Roup jeung acengnya. Roup mah pamitina kamusnya hartosna teh anu murah hate cenah. Tawa anu bager, anu toleran. Eta Roupun gitu tah hartosna anu murah hate. Nu kacida bager. Jadi pamitina segi segat mah lapad Roupun teh segatna teh segat mubalaghah. Anu mana segat mubalaghah teh ka tuduh hiji kalimah anu tuduh kana makna sanget atawa pohara. Jadi anu kacida murah hate atawa anu kacida bager lapad Roupun teh segatna segat mubalaghah gitu. Sababan tina sekian banyakna wajan segat mubalaghah teh aya salah sawiosna wajan segat mubalaghah anu dicanak tina wajan paulun. Contona lapad Roupun anu kacida bager, anu kacida kitu murah hate. Contona seperti lapad Roupun tuluy aya dingeunaan lapad soburun hartina anu kacida sabar. Pokoknya segat mubalaghah mah nganggo kacida we da tuduh kana banget gitu. Nu mawi kadang-kadang ngeningan sifat Gusti Allah sok disipatan ku sifat lapad Roup. Roupun anu kacida bager, anu kacida murah hati, toleran gitu tah. Matak artina ge maha da segat mubalaghah segat naon ge. Ngan kusabab di dieu mah tos janten alam, tegesna tos janten ngaran lapad Roupna. Terkadang kalimah geus jadi ngaran mah teu butuhkeun kana makna asalna. Jadi lamun digaroan ku batur teh Roup henteu kieu henteu kumaha nya ngagaroanna teh henteu anu murah hate itu henteu kitu nya Mang Roup we tos janten ieu mah. Ngan ieu mah lamun dina segi kamusna kitu nya hartosna teh anu kacida bager atawa anu murah hate. Nu mawi ngagentet teh sok jeung lapad Rohim ngan Roupur Rohim da eta-eta keneh samana gitu hampir sami gitu. Dina pada bagerna Gusti, dina pada murah hati na berbaik hati lamun dina manusia mah gitu. Bager intina teh gitu. Nganu kacida bager da nganggo segat mubalaghah gitu panginten lapad Roup teh. Jeung acengnya duh atur nuhun tos ngomencing sehat di mana wae ayana. Oge cing karena Allah abdi ngawalas komenanana wa intajid aiban pasudal kholala jalala dila aiba pihi wala. Salam ti santri limbangan jeung aceng mangga wilujeng.